بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ربي bil sadena Abado ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa kalimah qasidana waghfir lana Abado ya wasi'al karami huwal habib kunaon sih huwal habibul ladzi turja safa'atuhu likulli awli minal akhwali mu'taimi ya Rabbi bil Mustafa balik maqam sidana waghfir lana wasi'al karami maulaya sadena abdi yakin sanes tetiasa tapi hilap hilap nih aku aja kenanya alhamdulillahirabbil alamin hada nabi hada linahtadiya laula an hadana Allah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du sataacan di kawitan simkuring nyuhunkeun siapunten tina sabudaning kalepatan salajengna siapunten oge ieu suanten ai kedah nyarios mah deui dipaksakeun jalanan ti kaping hiji dukekakeun ayeuna kaping 18 tacan liren kamari ngaos enjing di Cikidang wongina di Gunung Batu wongi ayeuna di dieu wongi enjing di Cicadas di Solok dinten mingguna uih deui ka Cikidang malam Senin ka Cicadas di Solok deui malam Salasana di Palabuhan malam Berbo di Palabuhan mantak suratnya nyeri bilih kirang ka hartos kirang ka dangu bagia anu teu aya pepadana ningali jamaah sakieu rompokna masyaallah mudah-mudahan ieu kampung Cicariang bil khusus dua hiji nama sami wae yang penting mah Cicariang Cikareo Giri Mukti mudah-mudahan dilungsuran keberkahan di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbal anu tani sing disuburkeun tanina. Sing dijembarkeun tanina. Anu icalan sing dilariskeun icalanana. Anu bisnis sing dilancarkeun bisnisna. Nu can laku sing enggal dilakukeun. Nu jomblo sing enggal gaduh pasangan. Janda sing enggal kawin deui. Aya janda di dieu kana? Hidup janda hidup. Karena janda semakin terdepan. Janda Grace. Saderek penata acara pengatur waktos anu kalintang bisa diberi hormat
Kang ajengan mudah-mudahan diberkahkan ilmu ku Gusti Allah. Salajengna mantena oge ketua MUI Desa Giri Mukti, umul qurana di Desa Giri Mukti, insyaallah. Salajengna para ajengan, para ustad, guru-guru simkuring anu kalintang pisan dipihormat, anu hapunten teu tiasa disebatan asma hiji-hijina, anu mudah-mudahan guru-guru sadaya mesing diberkahkeun ilmu ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Salajengna para tokoh lembur, ketua adat, upami ngaos di Cisolok mah simkuring teh kudu double, beres salam teh pasti kudu ngucapkeun sampurasun. Ai di dieu mah da didangu-dangu orang dia na gente ngatak simkuring ente bae gitu. Para tokoh adat baik Cikareo, Abah anu maturan simkuring tadi di ditu, kasepuhan cari yang dua, kasepuhan cari yang hiji. Mudah-mudahan para kasepuhan ieu besing dipaparinan keberkahan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bapak Sekretaris Desa Sohib Simkuring anu alhamdulillah tadi sambutanna adem, insyaallah ngajak naon tadi teh Pak Sekdes teh ngajak ngisian, kaduana ngajak tolab. Di mana cenah tolab ilmu poe Kemis? Di Kecamatan nu deukeut heula di Kalideres. Nah, jamaah anu nampu eta jejeberna ka mana tuh? Pertama di Kali, kaduana di Kecamatan Cilo. Nu hadirna Kecamatan saha ustazahna? Lupa. Dasar aing mah. Keun wae lah. Alhamdulillah. Ieu tanda pamimpin anu tanggung jawab kana dunia akhirat menjadi rakyatna. Pinuhan masjid, dan alhamdulillah cariang mah geus pinuh. Simkuring tadi Pak Sekdes sugante keur serah terima bakal dongkap. Salami ngabangun masjid tos 1.200 langkung. Timimiti ngabangun tika ayeuna kakarak ngalaman serah terima masjid kos di dieu. Loba nu mewek. Jadi yakin orang dia mah bararengeng. Ngandek oge kabawakeun ciri. Tadi teh ya Allah ya Karim. Meni asa kumaha nuhan sadaya. Meni asa mung balik di Cibadak. Sapanjang sabaraha tahun simkuring kakarak bisa mewek deui tadi. Masya Allah Gusti nu agung. Tikakeun cek barudak yayasan pusat ajengan bener ieu kampung teh nya kampung yang penuh dengan cinta kasih. Sangkilang cenah di mana-mana rakyat tangges penuh dengan cinta kasih, mahabbah di dalam dirinya, di dalam kalbunya, maka Allah akan turunkan mahabbah kepada itu kampung insyaallah. Diarahkeun berjamaah ku Sekdes, diarahkeun ngaji. Tapi memang Sekdes teh geus dipola daripada dicarekan deui ku Ustaz Nanang ai. Tapi nunggu nama CS ayeuna mah didoakeun Pak Sekdes sing jembar milik rezekina, barokah keluargana, soleh-solehah turunanana, dilancarkeun segala urusanana. Ya Allah ya Rabbal. Ari ka pamimpin teh teh ulah bedegong wae. Mun pamimpin salah omean, bila perlu carekan, saeutik-saeutik demo, tapi ulah diomongkeun bae, ai kira-kira geus bageur mah bageuran deui. Tamu engke Sekdes balik di dieu siapkeun aseupan genep bere. Aseupan aya 80 Pak Sekdes. 50 di Cariang, 30 di Cikareo bejana.
jang Ustad Nanang arek dibere 5 hampura lain Ustad Asepan deka salajengna bapak-bapak ibu-ibu jamaah rahimakumullah anu caket anu tepi anu tos ngalengkahkeun dua sampean ngepatkeun dua panangan ngajugjuk ka ieu tempat anu geus riweuh ti beurang keneh ti peuting tadi keneh nyeun panggung nyiapkeun ieu nyapuan lapang dihujanan deui sapuan deui RW kukulutus karak pio di sapuan ge engko rek kerajaan kukulutus nu geus nyiapkeun sagala rupa boga hayam dipencit tikakeun poe ieu mah tobat uing naon tobatna diberian bakekok sabaraha hiji eta datang aing peuting tadi 2:30 geus disiapkeun bakekok isuk-isuk bakekok deui ieu bakekok deui wae poe ngantak genah jadi kiai mah untungna aing teh jadi sekdes mending jadi kiai bieu ngaharewos enjing cenah mun ustad rek uwi ek dibekelkeun bakakak deui wae hatur nuhun sadayana nya perkiraan maksudnya ngan kamari mah alhamdulillah Pak Wawan gara-gara ngaji kamari padahal biasana tara uing mah tara pernah menang beas tara kamari mah dek menang sakarung setengah alhamdulillah Gusti nu agung eta beas Cicariang mah puleun tika cek pamajikan teh bapak rek ngaji di kamana ka Cicariang deui lamun bener rek ngaji ka Cicariang deui kudu mau beas nu model kieu deui aing jadi berat tutungna jamaah rahimakumullah kamari teh gaduh sametan leres teh coba lamun bener boga sametan sim kuring sametana tika mana kamari ngabaha langit anu ka samariji Masya Allah tembok susu ai ka Ustad Hudi dibere susu tuh tadi ngantak yakin jadi Ustad mau ning bawel kos dek susu kopi Masya Allah Gusti agung rokokna sabungkus medelinya sametan teh nembe kamari ngabahas tikakeun langit anu ka katilu Masya Allah turun mana kaci tegena dinya meletik panggungna jamaah rahimakumullah di langit anu katilu baginda Rasul terus naik karena titian karena langit anu kaopat dibarengan ku malaikat Jibril salajeng ngucapkeun assalamualaikum waalaikumsalam wa Jibril sareng saha eta teh saur malaikat Jibril ieu teh Rasul utusan seperti anjeun ulang-ulangi heula di langit nu kahiji pendakwa jeung ustaz sareng nabi Adam aya warisan ti Nabi Adam teh naon umurna disodakokeun 40 tapi akhirnya pohoeun sehingga turun ke anak incu ge loba anu seperti orang mana halus kedua langit anu kedua teh Nabi naon Ibrahim Nabi naon jeung Nabi naon benar Nabi Isa jeung Nabi naon cirina Nabi Isa tenang dihampura cek Al-Quran ge jadi jelema mah kudu fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum bil amri tiap-tiap dewek mari ka dieu pareum dia hidup berarti ulah malika bikang merenya insyaallah fa'fu anhum jelema kudu loba ngamaklum ka batur naon cenah kudu seueur ngamaklum ka
lamun jalma jeung jalma ngeus saling ngamaklum insyaallah moal loba parasehat. Insya aya nu ngomongkeun ece, aya nu ngadonikeun ka ece. Ici itu tuh aya ici aya ampun ici apa geus kapalah atuh cek si okokom itu si Esi ngomongkeun ici jeung ici kumaha wios kom si Esi mah maklumeun lamun jama geus ngamaklum ka papada jama pasien moal nunjuk dari pasien mah kieu ieu ngomongkeun ieu boleh ada ieu selentrong itu mau menyang ieu mau menyang si pasien kumaha silih ngamaklum. Tadi cek Ustaz Udin terangkeun masalah suami istri awewe teh kudu kumaha kudu eraan hareupeun salaki terus teh awewe ayeuna sok eraan tara maklum lamun tara eraan ge teh gablek salakina teh gablek ka era bener teh je leres teh kulantaran awewe salah teh dicontohan salah kudu jadi salah jadi nu salah teh saha hidup apa hidup oh aku dewek dibelaan awewe sebab saya keluar dari wanita betul istri saya yang suka memberikan kenikmatan adalah wanita, betul? Harus deh. Laki butuh kawet deh. Edak aing mau bisa galak-galak kawe mah. Ih, cinta aing ka kabeh awe ge lah. Cek pamajikan teh. Ai AA. Cenah aya kabarna loba nu naksir pacar kablek salaki ganteng taksir batur. Ai cinta AA ka mamah seberapa persen? 100%. Kuning bicara cinta deui ka awe nu lain, pan cinta ama bogana 1000%. 100. Jamaah rahimakumullah. Langit anu katilu Nabi naon? Yusuf. Nabi Yusuf teh cirina naon? Ganteng. Gantengan mana? Ejing Amir Robi. Ari jeung Ustaz Dedi jeung Korlah Banten jeung dewek mulai balik ti dia yakin pasti gawe akae ieu kan jamaah rahimakumullah kasep soleh Nabi Yusuf langit nu kaopat nyatana dicicingan ku Nabi anu soleh Nabi naon cing Nabi naon Nabi Idris alaihi tadi dia ngawaris deui Nabi Idris mah Nabi Idris nyatana Nabi anu teu pernah maut teu pernah dicabut nyawa tapi langsung cicing di surga Kanjeng Rasul Muhammad dicabut nyawana terus Kanjeng Nabi Isa teu dicabut nyawana diangkat langsung Nabi Idris mah teu diangkat tapi langsung aya di surga kumaha kisahna kieu dina hiji mangsa Nabi Idris sedang ngadoa ka Gusti Allah Gusti abdi teh hoyong ningali surga na Gusti anu kacawiskeun cenah indah tajri min tahtihal anhar anu dihandapna cenah ngocor sungai-sungai dina eta surga salajengna kumaha diutus malaikat Jibril depangan Nabi Idris wahai ya Idris ari anjeun leres hoyong ningali surga na Gusti Allah kan tenang hayong ningali terus kumaha diajak Nabi Idris ku malaikat Jibril ningali surga na Gusti Allah lebet kana surga na Gusti Allah kukurilingan di jero surga na Gusti sabada kukurilingan Nabi Idris mulai mikir karena pintar terkenal Nabi Idris aing betah di surga tapi pasti tak balik ke dunia pan makesna cabit tarompah disebutna sehingga cara pas keluar di surga tarumpahnya disimpan di dalam surga ditinggalkan keluar di surga malaikat Jibril deui teu tarapi cing tempuan atuh di luhur sausap rambut di handap sausap kudu nama di tempuan indit make sendal balik ke make sendal terus kumaha balik ke dunia
geus balik ka dunya Jibril arek hibar deui ceuk Nabi Idris kumaha Jibril kaela awal ka ibit naon deui Idris mane teh pan geus warak beureung ka jero surga sendal uing tinggalin eta langsung cenah malaikat Jibril balik deui mawa Idris deui ka surga plus di kajero surga bari ngadadahan ka malaikat Jibril dadah Jibril abdi mah moal hayang keluar di surga geuning dunia jeung surga teh indahan keneh surga eta malaikat Jibril ngesang cenah abus ka surga teu bisa nyokot Nabi Idris teu bisa ngadoni ka Gusti Allah Gusti Idris mah kitu ngawadulan ongkos sendal tinggalin tapi mau balik deui ka dunya cik Gusti Allah wios eta hamba kami anu soleh antepkeun di jero surga ngantak aya zaman kiwari ge seetik jelema teh sok gawa ngan kitu mah ngawaduhna demi surga ieu mah ngawaduhna pan lain deui atuh betul tidak ngan nya eta teh cekolot mah lamun bapak kencing berdiri mangka anak kencing lamun contohna ngawaduh demi kebaikannya ujung-ujungna sok loba nu ngawaduh demi kejelekan beres tinya terus kumaha naik deui cenah baginda Rasul ka langit anu kalima di langit nu kalima ngucapkeun salam salajengna sabada ngucapkeun salam baginda Rasul dipernakeun sareng nabina Allah anu wajahna penuh dengan kesahduan wajahnya penuh dengan kerinduan wajahnya penuh dengan kesolehan siapa Nabiullah Harun alaihi ieu ciri khas Nabi Harun mah jangotna teh cenah panjang ngagebay dina jangotna teh dua rupa aya boda sabelah hideung sabelah ditaroskeun cek Nabi cek kanjeng Rasul wahai Jibril ari ieu nabi saha nabina ieu teh Nabi Harun alaihissalam nabi anu soleh anu bager someah akhlakna alus seperti anjeun cek malaikat Jibril cek kanjeng Rasul nah atuh jangotna make belah sakaona waktos dina hiji mangsa Nabi Harun itu adalah saudaranya kanjeng Nabi Musa alaihissalam dina hiji mangsa kanjeng Nabi Musa bade ngayakeun riadoh di Gunung Tursina nitipkeun umatna ka kanjeng Nabi Harun alaihissalam wahai saudaraku Harun aku titipkan umatmu kepadamu supaya tetap beriman kepada Allah selagi aku tidak ada mangka cenah keur diasuh ku Nabi Harun mangka cenah aya nu ngaranna si Samiri nyasapkeun deui umat Nabi Musa sehingga beres cenah tina 40 poe riado balik ka lemburna umat Nabi Musa ngaco deui Nabi Musa ambek terkena Nabi Musa itu cenah goreng adat sehingga pas ambek itu Nabi Harun dijenggut janggotna sabelah coplok nah dina sakol ieu sok aya ti ka ayeuna ge adi jeung lanceuk para leres teu ngan aya Nabi Musa mah jeung Nabi Harun para seana teh ku akibat naon ku akibat ningali eta Nabi Musa umatna nyasap deui ari zaman ayeuna mah para seana teh akibat warisan aya nu kitu aya orang dia lain amit-amit salajengna kumaha naik cenah ka langit anu kagenep baginda Rasul tepang jeung nabi anu eta umatna seperti busa di lautan cek apa laut akang apa laut teu air cair laut loba henteu eta gelombangna loba henteu seperti itulah banyaknya umat Nabi Musa alaihissalam semua berjubah putih dan semua berakhlak soleh sehingga lamun cenah kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi utus ke alam dunia Nabi jeung Rasul anu pangloba-lobana umatna nyatana Nabi Musa alaihi salam beres cenah ningali kanjeng Nabi Musa ditaros ku kanjeng Nabi Musa wahai ya Muhammad ari anjeun teh cenah utusan kos kami leres boga tugas naon ti Gusti Allah teu acan nabi bade menakan ka Gusti Allah pan Nabi Musa mah nabi anu cenah panasaran hirupna heug anjeun tepangan Gusti Allah tapi engke beres nepangan Gusti Allah anjeun kudu balik deui ka dieu
kami hayangnya naon nu arek dititipkeun Gusti Allah sehingga anjeun diangkatkeun Isra jeung Mi'raj dina wengi anu ayeuna. Beres ti dinya cenah terus kumaha? Baginda Rasul naik ke langit anu ka-7. Di langit anu ka-7 Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pendak jeung kakek moyangna anu wastana kajeng Nabi Ibrahim alaihi naon itu? Kan itu neng diriweuh ku cak-cak ge. Engke mah geus kawin budak-budak cak-cak neng. Teras geut? Di langit nu ka-7 teh papanak jeung Nabi naon? Ibrahim. Salajengna cenah Nabi Ibrahim teh keur nyarande dina gerbang surga. Pas didatangan ku baginda Rasul langsung cenah mangdoakeun salajengna masihan ijazah ka baginda Rasul. Taya regepkeun ieu. Ijazah di Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi naon cenah ijazahna teh wahai Rasulullah Muhammad cucuku yang paling soleh, aku titipkan amalan kepada engkau dan berikan kepada umatmu di akhir zaman yang dimana satu kali umatmu membaca amalan itu maka umatmu sudah menanam satu pohon di dalam surga. Orang cariang jeung Cikareo macawe eta sakali melak tangkal hiji di surga, 2 kali 2 tangkal, 100 kali 100 tangkal beunghar moal urang kira-kira insya amalan naon wahai kakekku Ibrahim cek Nabi Ibrahim amalkan kepada umatmu sebanyak mungkin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah sadana wala ilaha illallah Allah Allah ya Allah Allah ya Allah subhanallah alhamdulillah Allahu la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Simpuring nitip ka para ajengan, ka para kiai dan sepupu jamaah urang mah riweuh. Riweuh teu? Riweuh. Bapak-bapak rajin berjamaah rajin. Tapi lamun teu dipandu ku komandan aku imam pasti moal dekeun maca. Sebab naon? Hiji aya nu teu ngarti, 2 oge aya nu sibuk. Tapi lamun diberjamaahkeun pasti maksa. Setiap beres salat maghrib, beres salat isya, beres salat subuh, ulah poho baca subhanallah tilu-tilu, alhamdulillah tilu-tilu, Allahu akbar tilu, la haula pasti dibaca, ditutup ku kalimah la ilaha illallah. Umat Ustad padrek aya acara tong ditinggal nya lamun maghrib 100 tanggal, isya 100 tanggal, subuh 100 tanggal, berarti sapoe-saputing 900 tanggal, 300 tanggal. Subhanallah tilu-tilu, alhamdulillah tilu-tilu, Allahu akbar tilu, berarti jumlahnya 80 salah tutup kula haula wala quwata illa billah sawihan, berarti sabaraha? 100 bacaan sarua jeung 100 tangkal ditancepkeun di jero surga. Omat geus bugu ai duhur mah nya urang teh panduhur mah di sawah kene moal mungkin urang lamedong subhanallah 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 moal lah yakin leres teu? Ibu-ibu lamun lohor riweuh tara riweuh lah lohor mah riweuh leres teu? Asar riweuh teu? Minimal maghrib isya subuh baca subhanallah alhamdulillah Allahu sampai simkuring pernah kupun guru ya yang setiap maneh engke cenah arek ceramah dibejakeun modalna deh
mau disumput-sumput mau kos Ustad Batur, wah korek Ustad Batur mah, Ustad nu lain mah kadang-kadang korek. Haha, naon? Ulah diuk kita pancangkeun deh tuh. Amalan, geus kita nurutan ku budak sekolah, ku guru, ku sadai, ku tukang dagang, ku tukang tani. Naon mama amalanana? Ulah hilap anjeun setiap tarikan napas baca subhanallah alhamdulillah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Modal sim kuring eta aja. Nanti mun aya ustad-ustad nu nanyakeun, "Ajengan, kumaha carana loba nu manggil ngaji teh?" Aing teu ngarti lah masalah manggil ngaji mah teu bararaun manggil ge. Nganu puguna mah sok macakeun subhanallah alhamdulillah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah Allah. Sebab jelema mah cenah kudu kumaha? Allahumma aini ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Jelema mah cenah kudu ngalobakeun zikir ka Gusti Allah, wa syukrik syukur ka Gusti Allah, wa husni ibadatik jeung kudu khusyuk dina ibadah ka Gusti Allah. Ulah khusyuk teh kana WA-an we geus. Mun istiqomah abdi nuju istiqomah naon chattingan. Lain chattingan oke istiqomah maca zikir ka Gusti Allah. Tapi lamun kabeh jelema eta orang Cicariang, tapi abdi yakin orang dieu mah mulutna teu zikir hatena geus zikir. Insyaallah. Nah, ustaz bisa ngomong gitu kakarakeun dek nempo salat maghrib jiga salat Jumat. Teuing pada ayat deui sugan. Tapi yakin henteu biasana kayak gitu. Ceuk Pak RW eta. Kakarakeun di dieu salat duhur bisa setengah masjid pinuh. Asarnya kitu keneh. Isanya kitu keneh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan desa Giri Muksi mesin ditebihkeun tina balahi kulantaran boga kampung Cicariang jeung Cikareo amin. Ya Allah ya Robbal. Salah sahiji anu ngajauhkeun tina bencana na Allah nyatana wargana anu soleh tur soleha. Model kieu saroleh kieu kabeh. Coba lamun ti beurang ngarutup aurat kieu. Da yakin ti beurang mah teh bobolek lakan sawareh. Leres teu? Pandeke katempo wajah anu sok muka kurudung mah. Nutup-nutup. Ya terus kumaha? Beres cenah papendak jeung langit anu katujuh jeung ke Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Baginda Rasul lepet kana surga na Gusti Allah Subhanahu wa taala. Blas kana jero surga. Luas baginda Rasul ningali surga. Kumaha cenah surga teh? Ternyata geuning surga teh ageung lamun dibandingkeun dunia jeung langit dihijikeun dikali 100.000 eta gedena surga. Masya Allah nya ngantak pantes jelema ti mimiti Kanjeng Nabi Adam tapi kakeun engke yaumil akhir dikumpulkeun abus di jero surga kabeh. Berarti surga teh ageung teu? Pan dunia mah leutik geus pate FTF imah oge tika leuweung-leuweung geus loba imah ayeuna mah leres teu? Engke di surga mah cenah ti mimiti Kanjeng Nabi Adam jeung anak-anakna tapi kakeun umatna engke di akhir zaman umat baginda Rasul di akhir zaman kabeh abus ka surga. Masih kene lega eta surga teu acan pendudukna teh bidadari jeung kesatria. Bidadari jangdek kesatria jeung ieu aya diberana naon janda heureul siplah cenah ngantak tong haneueuh Pak Sekdes lamun urang di dunia pan lalaki mah jujur nya ceuk sim kuring ieu mah curhat saeutik lah ai bapak-bapak ieu mah moal jauh ting beda pasti ai kahayang mah lalaki mah nyararandung heuh Kang sok sia jujur lah ulah sieun ku majikan hayang teh gablek majikan dua sarua jeung dek teh kitu nu jadi masalah teh naon cing teu gablek kawani aya duit mah nomor 2 da bisa ngawadul ngan eta nu puguhna mah kieu ceuk nya dek we
kamari dipoto jeung budak santriat di luhur teh mana santriat teh geulis teh budak teh cepet pamajikan teh mukaan WA mohon buat foto ih bapak ya BG foto jeung bapak meni nempel heueuh meni haneut tuh mau asih eta pamajikan kadeuleuna si hungna langsung bijil set gitu. Aing di luar mah cek batur dicium tangan kiai manto ka imah mah bagus hareupeun pamajikan teh koyopot sakit tuh teh dek komo deui model kieu atuh betul teh laras teh ceu Masya Allah hebatnya wanita itu seperti itu. Kita harus akui wanita adalah makhluk lemah tapi dia bisa melemahkan. Ada si Umar langsung timu sering galak-galak. Makhluk yang bukan malaikat tapi bisa menghidupkan dan mematikan wanita. Akur teu ngahirupkeun tinu maot ngamaotkeun tinu hirup awewe. Aya kene nu mikir bolot lah pikiran teu bisa sare ya jamaah rahimakumullah beresna abus ka surga aya hiji tangkal anu gede luar biasa. Ustaz menyebutnya meni gede gitu gede luar biasa. Aya mah di alam dunia buat gede ieu mah disebutna teh Sidratul Muntaha. Dicawiskeun dina kitab bae nama Sidratul Muntaha teh hiji tangkal anu daunna lobana saloba ngaran-ngaran makhluk nu aya di alam dunia. Kendar, Lili, Hudin, Robi, Oban, Sadei, Carik, RT, RW, Nanang, Adek, Ici, Kokom, Abas, Esi, aya kabeh komplit tak cekas. Dina dahanu ieu alamat aya cari yang dua ngaranna teh pan lucu. Puguh ge Dadang jadi Robi. Ai. Aduh, kan bae lah. Gusti Allah nu maha pahili. Jeung Gusti Allah, hei ajar ieu. Punut nyawa si Dadang. Moal nyasap mana Dadang? Abi mah Robi. Moal bisa gitu. Dina dahanu hiji Cikareo, Lili, Abah, kasepuhan. Terus ngantak tong bedegong. Moal mungkin cariang kena banjir jauh di laut. Moal mungkin cariang kena longsor jauh di gunung. Hei, Gusti Allah lamun hayang ngamaotkeun makhlukna salembur hayang dimaotkeun ku Gusti Allah tinggal di Turki sakali dimaotkeun 10 detik 1600 nyawa anu melayang. Gampileun Gusti Allah mah gampileun tinggal kumaha eta dahan hiji tuar ku senso cepet murag kojor kabeh tah salembur. Gampileun teu gampileun sok aya eta jamaah Ustaz eta nyabut kumaha malaikat ajroil nya lamun sapoe nu maot 100 urang meureun capeun ka eta kade ye atuh pan meureunnan dina dahan eta ranting eta tulisanna eta cokot ku ajroil eta pletok maot ngantak cenah saur pun guru bila mana cepil belah kiri ngahieng lini omongkeun batur ulah sok suudon ngahieng duh ya nu ngomongkeun ditiupan duh naon hubunganana sedih dek teu hati kalakuan jelema mah ceuli nu ngahieng nu ditiup kokon bener tak ya Allah ya Karim ya Allah ya Karim boleh contoh kieu cen aya hiji sakawal pernah teh di dieu aya hayam kongkorongok tengah peuting naon hartosna jujur suudon pan pasti disangkana teh aya awe nu reuneuh jadah gitu laras gitu laras eta teh tisaha judulna asbabun nuzulna ti mana ulah sok suudon ngantak cenah eta aya hiji jalma anu ngartieun kana bahasa binatang
sabenerna cenah hayam eta konggorongok jam 2 subuh jam 1 teh ningali para malaikat ngalayang turun ti langit ke alam dunia. Hayam mah pan disebut lagi perem bentar deh cen perem hayam bener teh soca nate peremna perem ai perem hayam teh kumaha ke depan. Nah ningalieun malaikat turun ruas kongkorongo eta teh hayam ningali malaikat tujuan naon ngahudangkeun si Ici jeung ngahudangkeun kolab supaya salat naon tahajud kongkorongo ngahudangkeun geus bager rek ngahudangkeun dasar manusia isukna teh RT teh riweuh ka imah RW atuh assalamualaikum waalaikumsalam RW peuting aya hayam kongkorongo kadenge teh ku RW kadenge eta bangunna teh warga urang aya nu reuneuh jadah cek hayam kumaha cing pangartieun bahasa manusia cek hayam eta tengteingan si RT ka aing ngahudangkeun tahajud disangka aya nu reuneuh jadah ulin si hayam ka sawah papanggih jeung sapi da sapi dipake ngabajak da kebong hese aya nama nanya ka sapi ngomong pi naon ya pugu aing keur gawe diganggu wae aing meni nyeri hate eta ku si RT na saha meni nyeri hate ku si Sudar aing teh ai RW na saha sarwana jeung si Sugama aya naon atuh hayam mana teh pugu ge aing teh ngahudangkeun rek tahajud tahajud tiba-tiba naon cenah tapi naon cek si RT Sudar jeung Sugama teh pajarkeun teh cenah aya awe nu reuneuh jadah memangna aing nu ngareuneuhan wargana kitu cek hayam cek sapi kumaha hayam sing sabar memang manusia masih pada kitu komo aing lamun rek nyeri hate mah komo aing susu di gelangan ungap we nu ngawin eueuh apa insyaallah apa teh rek nyebut susu sapi mama ulah dicabakan atuh sotkeun ampun gimana asbabun eta buah dada cek bahasa Indonesia mah eta teh lemas teh buah sayangnya Kanjeng Nabi Adam dipencarkeun cenah di surga ke alam dunia sebab ngebogaan hiji dosa nyatana dosana teh naon ngadeuketan jeung ngadahar buah khuldi saking cenah eta ku Nabi Adam lahapna ngadahar buah khuldi diceklok klek aya we lalaki majakunan eta teh sakawana Kanjeng Nabi Adam diceklok buah khuldi awewe mah wajakunan muncul orang dia awe ke aya usah bencong berarti awe aya antara teu aya lalaki sakaona Kanjeng Adam anu kacek awewe mana Siti Hawa nafsuna leuwih gede tadi dia kan kudu paham awewe mah nafsuna leuwih gede lamun akang hayang nyandung dua pikiran mah hayang boga salaki opat manehna ge kurus kumaha cenah tong bubar hujan urang hujanan ngalap berkah ti Gusti Allah siap teu nu mawa budak kajerokeun anu teu mawa budak keluar urang ngalap berkah ti Gusti Allah engke ecek geus jibruk akang geus jibruk dewek nyumput di dinya awewe mah cenah Siti Hawa nafsuna gede ditelan eta buah holi teh lep dua buah holi akhirna lewat jadi nyenol dina dadana disebutna buah sing jaruna eta teh tina buah khuldi jamaah rahimakumullah beres di Sidratul Muntaha Kanjeng Rasul cenah terus naik di bulan ku cahaya terus deui cenah ka arasna Allah terus sujud di payunan Gusti Allah plek tapi tong hayangnya kumaha eta wujudna Gusti Allah sebab urang makhluk ngabogaan otak anu leutik mua mungkin bisa nyangcang hal anu gede narima hal anu gede beres cenah pas waktu sujud di payunan Gusti Allah teras di Kanjeng Rasul di orang gugah tina sujudna
terus deui nu dibacana naon at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin Allahumma sholli ala sayyidina kama shallaita ala sayyidina wa ala ali sayyidina kama shallaita ala sayyidina wa ala ali sayyidina wa barik ala sayyidina wa ala ali sayyidina kama barakta ala sayyidina wa ala ali sayyidina fil alamin innaka hamidum keur salat akhir tahiyat teh urang sok maca eta leres teh mun maca tahiyat teh bari cengklikeun leungeun teh sing pantes bacana at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah ulah at-tahiyatul barakatus sholawatut ulah burung gusu we rek ka mana atuh da moal bisa lulumpatan jalan Cikareo mah loba gelombang dirinya ge peuting oge dekade setengah tilu ban mobil pepeus hiji alhamdulillah ya Allah Gusti Nu Agung tapi anehna walaupun jalan butut geus tepi ka lembur ka dieu betah we hawana teh tadi pamajikan video call assalamualaikum waalaikumsalam sayang nuju naon kayak ulah ka sayang-sayangan pun keur dicarian heula dasar belegug naon make belegug bapak nu helang-helang emang iya jamaah rahimakumullah beres cenah tidinya ku Gusti Allah dibere wahai Muhammad wahai hambaku wahai rasulku utusanku wahai kekasihku aku berikan tugas kepada engkau untuk umat-umatmu di akhir zaman apa tugasnya sholat fardu 50 waktu Kanjeng Rasul manurut jadi balik pas ka langit anu kagenep dipegat ku Nabi Musa wahai Rasulullah Muhammad tugas naon ti Gusti Allah teh salat 50 waktu ya Musa moal kuateun warga anjeun mah moal kuateun warga kami oge umat kami ge geus teu kuateun tawar ku anjeun balik deui ka Gusti Allah ditawar tina 50 jadi 45 balik deui ka Nabi Musa balik deui ka Gusti Allah tika salapan wangsulan 5 kali dikurangan tiap sawangsulan berarti 45 kali salat akhirnya tina 50 waktu akhirnya ditugaskan ku Gusti Allah 5 waktu nyatana salat duhur asar isya subuh sata acan aya Isra Mi'raj urang geus salat sakumaha dicontohkeun ku baginda Rasul salat naon tahajud dina waktu petik duha dina waktu berang ngantak wayahna ece neng gelis namun ke sekolah yang pinter lain kudu muka buku terus-terusan bacakan surat Ar-Rahman sabada sholat subuh bacakan surat Waqiah sabada sholat duha dijamin pinter pasti cek saha cek dek cek saha cek guru diamalkan can enggeus keur SMP hapunten nu kasuhun sanes bedegong keur SMP dek teh juara matematika olimpiade ngantak karena ngitung duit mah tik ayeuna pinter deh terus deh ke sekolah pernah jadi juara adan tingkat kabupaten bareto ayeuna mah teu bisa deh ngage suarana geus gember pernah juara ceramah tingkat kabupaten ke SMP ngantak tik ayeuna ge ceramah aing bisa kumaha jeung Pahudin juara 2 dek hijina ngantak ayeuna ceramah mana tadi teu beres susu dia kan beres susu masyaallah jamaah rahimakumullah beres bolak-balik baginda Rasul terus cenah lungsur deui ka alam dunia ta ieu asbabun nuzul Isra Mi'raj kumaha asbabun nuzulna pas datang ke kota Mekah datang Abu Jahal arek ngawiwirang baginda Rasul ya Muhammad ari anjeun teh geus di mana dibejakeun sejarah Isra Mi'raj bijil otak jahat Abu Jahal ku aing rek di era eta Muhammad dikumpulkeun kabeh orang Mekah dikumpulkeun Nabi Muhammad piwarang nerangkeun sejarah Isra Mi'raj diterangkeun ku Kanjeng Rasul teh sejarah Isra Mi'raj beres diterangkeun kumaha
harapan Abu Jahal beres eta cenah Isra Mi'raj diterangkeun umatna supaya nyaci maki ka Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata benar, setelah diberitahukan kepada umatnya terbagi 3 kembali. Yang satu, umatnya tetap beriman kepada Allah dan meyakini bahwa Isra Mi'raj baginda Rasul adalah benar dan nyata. Jika ayeuna orang cariang sarolat rajin, tong goyang, lu teu mau budak nyungkut karunya budakna. Budak awewe lalaki anu teget hujanan urang hujanan insyaallah. Teu yakinin karena masalah perkara ilmu hujanan ya. Salajengna terus kumaha? Beres cenah tidinya umat anu kadua kumaha? Aya umat pas geus dibejakeun Isra Mi'raj eta umat teh cenah kadang percaya kadang henteu. Ngantak tika ayeuna aya jelema anu sok salat belang bentong eta teh kagolongkeun jelema anu kadang percaya kadang henteu. Aya deui golongan nu katilu jelema-jelema anu teu percaya mengingkari karena peringatan non karena kejadian Isra jeung Mi'raj sehingga zaman ayeuna ge sok aya jalma anu teu daek ngalaksanakeun salat. Tadi dieu ece akang para ajengan para ustad bila mana aya warga anu rajin salat tong dipuji, lamun anu sok belang bentong tong diheureuyan, lamun ucan salat tong dipoyokan. Doakeun wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, ya Allah mudah-mudahan tatanggi abdi nu tos rajin sing istiqomah, nu acan rajin sing jadi rajin, anu acan salat sing dijantenkeun jalmi nu ahli salat. Insya Allah lamun doa bidoa nu dikantengkeun bakal ijabah ti Gusti Allah. Tapi lamun saling caci maki silih poyokan komo pas datang ke masjid jelema nu tara salat berjamaah pas datang ceuk imamna teh ari maneh teh ka mana wae mereka karakjo yakin eta jelema balik deui pasti. Hendak sampaikan kata-kata dengan sangat bijak. Insya Allah bila mana orang Islam mempunyai hati yang penuh dengan mahabbah, maka Islam akan menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Ngantak asbabun nujul tina Isra Mi'raj mah nu pertama ngayakeun Isra Mi'raj lain orang muslim. Ngantak cek orang-orang Muhammadiyah, Persis, Wahabi, Isra Mi'raj adalah bid'ah. Sebab nu pertama ngayakeunana Abu Jahal ngumpulkeun kabeh warga sakota Mekah. Ngan beda inamal amalu biniatna itu marek ngera-ngera baginda Rasul, urang marek ngagung-ngagung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beres tidinya beres sejarah Isra Mi'raj. Naon oleh-oleh nu paling utama siji salat fardu 5 waktu. Kadua naon zikir sabada salat subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil. Mudah-mudahan warga kampung Cicariang sing dijarankeun ahli ibadah. Ya Allah ya Rabbal jamaah rahimakumullah. Mungkin wengi ieu pertemuan terakhir saat ayeuna. Doakeun mingguan ayeuna sing aya rezeki ka bangun Cicariang. Hiji kampung Sekarwangi tos di ACC tapi ditahankeun we geus eta duka kunaon tah? Duka sugan pawawana tasbih nakarak beak hiji beak tilu sugan pawawan. Mudah-mudahan saenggalna sing lungsur insyaallah kin upami lungsur sim kuring pas peresmian pasti lungsur deui ka Cicariang jeung ka Sekarwangi insyaallah. Sebab jadwal Pademelan sim kuring jadwal ngaos itu sampai tanggal 28 Sa'ban tos aya jadwal Cibinong Depok Bogor sadayana alhamdulillah. Mantap sanes bedegong kunaon Ustad bertara ameng ka Cicariang kahiji wegah jalanan jeblok aya teu bareng jeung ngaji mah embung. Kaduana di seueur Pademelan tapi doa mah setiap mantengkeun doa orang Cicariang aya dina depan pelupuk mata insyaallah. Siap sholawatan? Siap sholawatan?
nu teu moal budak keluar nangtung di luar marhaban langsung ka Gusti Allah. Para ustad ulah nyumput di dinya turun di dia anu di ditu keluar moal jadi muri yang parnas tiris keluar sholawatan urang sadayana